Cek wadoyok duit nu ti Bajek cenah. Usaha. Nu wadoyok pan cenah dititipkeun ti Bajek. Aing mah rumah sa katitipan duit, duit saha euy sia. Ih, si bener. Cek Bajek cenah dititipkeun. Aing lu. Teu nitipkeun ka aing goblok aing mah teu apal duit saha goblok. Ai sia ngata Duit nu 2 juta cenah ti Bajek. Di mana punyuk? Hah? Duit aing mah teu kana rumah sa katitipan duit goblok. Nah siapa kan nyerang ditagih teh? Kan aing mah teu katitipan duit goblok aing mah teu apal. Oh, tadi cek wadoyok cenah. Aing mah teu apal duit naon teh nyaho. Sing bener. Ya goblok pan aing mah teu nyaho. Ai sia. Katakeun ka aing. Pan cek wadoyok teh aing ek minjem duitnya ka wadoyok. Dejak ulin. Tagih cenah di Mang Jack cenah. Awas cenah. Bis dititipkeun ka Mang Ade cenah. Sok ayeuna dibayar mah. Dibayar mah. Ai sia. Dibayar make naon goblok aing mah teu katitipan duit. Nah terus di saha tuh? Atuh nya teuing tanyakeun ka bener ka wadoyokna sama ngatakeun ka aing. Ai sia kalau kan nyalakeun ka aing goblok. Kapan dititip ka wadoyok? Tah, jam mana? Naon dia? Benar geus dititipkeun. Hah? Duit nu 2 juta geus dititipkeun can. Saha nu nitip duit ka si Kipe? Ai sia satura tuduh kitu. Ai sia atuh balik ke head. Mana sok galak-galak kita ke si Oding teh karunya. Saru nitip duit teh. Goblok. Tong ribut. Nah aing teh apalan naon ujung dicabukan ke goblok teh. Tanyakeun ka si Doyo. Anjing. Aing teh apal teh naon? Ujung digaplokan kieu goblok teh. Goblok. Anjing teh. Aduh. Ah, Oh, ya, terang alamat ya. oh, alamat ieu mah. Ieu mah di Payun tadi Payun belok kanan, terus lurus salit belok kiri. Lurus salit kayak tanjakan salit ke tonggo, terus rada mudun salit. Tadi palidinya RT genep RW 4 tadi palidinya teh kampungna namina teh Cibaregbek, Nasi koplokna ka mana? Nyok! Bisa dimali-mali kudu tuh koplok. Depan duit aku Aing di pangmulikeun koplok mulih tadi tuh. Namun sok aya nu gelo aing. Gelo di mana tuh sia mah? sok panggil jeung nu gelo aing sieun. Atuh pira nu burung atuh mana naon ieu koplok sia teh manusia teu jeung jalma burung atuh. Ieu meuli Jung teu percaya mah. siap berarti kita sakit lagi namanya embung koplok. Lain embung. Aing mun eueuh nu gelo mah erek. Sia ku aing awas sia ku aing mun mentar ku aing koplok deukeun. Heuh, Jung. Aing. Empuk eta mun panggil. Ngomong we najis kitu koplok sia mah. Astagfirullah taala pun yang kerjaan ku aing. Ya galak dah mah gelo eta mah. Aing geuleuh mah minta udah aing geuleuh sia oding koplok. Benar-benar teuing. Coba ieu kitu aing gelona. Anjing nama pamuk kitu. Aduh. Anjing nama balok koplok. Aduh. Aduh anjingnya. Aduh. Anjing udah goblok. Anjing Agom. Iya, Aing teh tara benang diomongan. tong ini. Aman nih. Aman ah eueuh meureun. Bangun mah. Aman, aman dah. Aman. Amannya ding. Aman. Aman dah. Aman. Nih. Aduh udah keduaan nih. Duaan, Duanya. duaan atuh jeung saha deui? Lagi naon? Ngojay. Bang, Naon? ini saya mau minta pendapat nih.
Dapat naon deui? Ya, andai kan ya si Bang Doyok boga hutang ke saya teh 2 juta. Andai kan si Mang nagih ke si Bang Doyok, si Mang minta komisi sabaraha? 2 juta. Heeh. Si Bang Doyok teh boga hutang ke orang teh 2 juta. Ku saya si Bang disuruh nagih ke si Bang Doyok. Tangke si Bang Doyok teh bayar 2 juta. Si Mang komisinya sabaraha mintanya? 50% lah. 1 juta ewang. Gede-gede tuh ya tuh mah. Atuh ji gue tagih ku sorangan ka ditu. Geus gope we gope. Gope manaon tidak? Gue tanagenan ku leumpang lagi jauh ka imahna nagenan. Jadi minta 1 juta. Juta lah. 1 juta ewang. Juta ewang, kedaek kita kena itu daeknya kajeun. Ya udah Mang, sok tagihkeun si Bang Doyok atuh. Deal. Iya. Juta ya. Heeh. Awas ku aing bohong. 10 Juta. Heeh. Pak, Gimana dek? aing geus kitu tuh. Wayahna duit 2 juta bayar cenah. Duit 2 juta naon sih teh? Duit 2 juta nu ka Mang Jack. Cek aing nu sok kalakah. Pura-pura poho aing kena hutang mah cek aing nya. 2 juta cenah bayar ayeuna butuhan duit manehanana. Masa anu boga duit? Boga hutang ka Mang Jack? Pan aing dititah nagih ka dieu. Aing mah teh gablek hutang nah, geuning teh lagi kumaha? Hutang kumagis pugu-pugu urang dititah ka dieu titah nagih ka wa cenah bayar ayeuna cenah. Ya pan aing teh gablek hutang cek aing teh. Boga, cek Mang Jack kenan boga 2 juta cenah. Orang goblok ka aing. Sia yang lawan jeung aing. Aing teh goblok hutang cek aing teh kunyuk. Siap tonjok ku aing keur para duit. Aing teh goblok duit sia teh kunyuk teh. Tidit moal. Pan urang mah pergena ka titahan. Aduh, ya. Aing mah pergena dititah. Ya. Mas. Aing teh para duit lagi hutang ka aing. Gara-gara sia cek aing geus itu capira anjing teu aing kalau ka digablogan. Tagih we ku sorangan ka ditu tuh. Ceritakan Mang kenapa? Apa nyebutkeun harta gabungan utang cenah ka Mang Jack na aing. Mang, salah saya di mana? Lepat tapi di mana? Cek Wadayok ketemukan utang cenah Wadayok mah da kumaha. Saya datang ke sini. Mang lagi naon? Andaikan si Bang Doyok boga hutang ke saya 2 juta si Bang minta komisi sabaraha. Andaikan si Mang yang nanti ke si Bang Doyok, terus si Bang Doyok bayar ka urang 2 juta, si Mang minta komisi sabaraha? 50-50. Andaikan Mang. Jadi seandainya gitu. Iya. Jikalau saumpama Aing gablok hutang di mana? Aing gablok hutang ya hanteun. Nah, nyita sia ke aing nyerang-nyerang si Jabrot geura. Tah urang mah dititah ku jalma ieu ya. ke lain. Ini tunggu penjelasan aing. Mana yang anu buka hutang ka aing gablok. Tah kamu aku siap kekeun. Andaikan Anjing dah loblok. Siap goblok anjing tah. Aman tadi. Aman man? Hah? Aman. Asina aman. Aman. aman teu? Aman, Mang. Kalian nongolna halus ya. Action. Aman man? Aman ya. Aman. Aslina. Asli. Hah? Asli. Aman teu? Aman, Mang. Aman teu? Aman, Ding. Aman. Ding. Ya urang kedua. Terus ketempok ke urang lompatna ka eta kan. Siap. Action. Wah, Oding. Action. Marisha,